Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun Simkuring Nur Aisyah Suwanda, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 Bahasa Sunda UPI Bandung. Dengan ieu Simkuring baris midangkeun video pengajaran aksi katilu kalayan materi ujian. Wilujeng nyaksena. Mandalena, kunaon Mandalena? Izin sareng saha deui? Oh, dispen LKBB. Tapi teu aya nu nuju teu damang. Alhamdulillah atuh pamit kitu mah nya, urang sadaya dina kaayaan sakabeh wasiat. Oke, menuju ngareuk menuju teu damang. Mudah-mudahan saenggal mah dikasih kesehatannya, jaga kondisi ayeuna masih aya di situasi pancaroba ge sasaran Covid-19. Tah, dina lamongan dinten ayeuna urang masih diajar materi ujian. Emut keneh kamari diajar naon? Ujian. Terus naon pedoman, ciri-ciri ujian. Terus naon unsur-unsur, jenis-jenis. Ya, pemasangan akan jenis-jenis aktivitas. Satu acan urang meuteun kana materi oge teu satu acan praktek ge nya. Urang tataan heula kompetensi dasarna. Mengidentifikasi bentuk, struktur, dan isi, fungsi sosial serta aspek kebahasaan teks ujian. Nah, ieu tujuanana dina lamongan dinten ayeuna. Katingali dengan benar, tepat, tanggung jawab, jujur, mandiri melalui bahasa yang santun. Jadi dina lamongan dinten ayeuna dina materi ujian diharap tidak tanggung jawab, dina diskusi nya serius, aktif, ya, oke. Karena aya ujian mah teu lepas dina religi, jangan ngaranjangkeun katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa
studio naonnya. Di lokasinya di mana barudak? SMP hiji. Iya nu teh ieu sakolean tampil. Terus saha deui? Ibu Gita Anissa, terus saha deui? Ibu Lilis nya ieu nu pologan Mas Rahmat guru PAI di SMP. Lilina kegiatan festival Ramadan religi PGRI nya. Tah ibu sareng karencangan midangkeun saehonan bulan saehonan acing. Bakal pengujian, bakal praktek, bakal ditesnya. Ya, jadi urang teh jadi unggal aya nu tampil ka payun dibeunkeun kudu henteu tampil. Ieu aya 4 format penilaian kanggo 4 penampil anu ka payun. Ibu kumaha kami adi ka payun henteu jalira teu henteu pedak. Ibu sebab dibeunkeun ku rerencanganna. Rencana di 75 dugi ka 80 santeu acan ibu nerangkeun di aspek penilaian aya nu bade ditaroskeun dalam ngeunaan pujian. Cuk. Neng, mangga. Ya, kami abi ya, kami bade naros ayeuna dong sareng Mas masih naon janten sauna saur fitri teh ngadon sareng nasyid. Naon cenah bedana? Ai tadi nu ditampilkeun ku ibu naon nasyidnya? Ya, naon bedana cenah? Cuk. Mangga, saha ieu teh? Kepanggil swasta sadaya Ramadan ya ade ada pertanyaan di Fitri. Fitri, kumaha? Nasibna sekedar bahasa Sunda hukum. Iya. Ayeuna dolan mah kanggo bahasa Sunda. Leres, saya ke pro heula atuh. Sampai pasang kamari dibikin salon boyong sip cenanya alim non coklatos siap ya aya tapi sipnya. Ya alim. Jadi barudak anu disebut nasyid teh kitu cenah teu kan sakur dina bahasa Sunda unggul biasa full Arab aya bahasa Indonesiaan. Malih mah eta tampilan
ngajuakeun wasta pun Dewi. Wilujeng yang seni. Oh. Wilujeng